Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih dina surat Hud ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna jeung sanyana geus ngutus kami saur Allah Nuhan kang jeung Nabi Nuh ila qaumihi ka kaumna Nabi Nuh waktu sarita. Nabi Nuh nyarios ini saur Nabi Nuh sanyana kami lakum pikeun anjeun kabeh nadirun eta kami anu bakal mere peringatan teh naon azab jeung siksa dina poe akhirat mubinun anu nyata bakal aya tah dakwahna Nabi Nuh ka kaumna. Saterasna teu liren-liren eta Nabi Nuh dakwah unggal dinten kana katauhidanana Allah ta'budu kana yen teu meunang ibadah teu meunang nyembah illallah kecuali ka Gusti Allah nyembahna teu meunang nyembah kanu sajen musyrik. Ini saur Kangjeng Nabi Nuh sanyana ari kami akhofun sieun kami saur Nabi Nuh alaikum nimpah ka anjeun kabeh adzaba siksa yaumil alim anu eta azab teh datangnya yaumil alim dina poe anu kacida peurihna tegasna hari pembalasan. Faqala ngajarawab atawa naremalan al malau gegeden-gegedenana pembesarna para menterina mun ayeuna bupatina meureun para gegedena alladzina kafaru ti jalma-jalma kafir waktu sarita min qaumihi ti kaumna Nabi Nuh. Bari pokna teh kieu saur umat kafir teh mana roka asa teu nempo cenah anjeun sebagai nabi atau sebagai utusan illa basyaron kajaba atau kecuali basyaron aneh mah manusia biasa cenah mislana seperti abdi sadaya seperti urang jelema biasa maneh mah asa teu aya tanda-tandana cenah kitu saur umat kafirin waktu sarita. Wa mana roka jeung henteu ningali anjeun ittaba'aka anu nuturkan anjeun pengikut anjeun mana atuh daeueuh pengikut anjeun mah cenah aya oge illal ladzina kajaba ari pengikut anjeun mah alladzina ieu jalma-jalma hum ari itu pengikut Nabi Nuh saur umat kafir aradilluna nyata jalma-jalma anu hina dina jalma miskin unggul anu ikut pamaneh mah cenah badi arra'i nyata jelma-jelma badi teh anu rendah aroi pemikiranana cenah rendah pemikiranana we anu milu ka maneh manu kitu ceuk jama-jama kafir da harita mah membangkangna luar biasa. Wa manaro jeung henteu ningali ceuk umat kafir teh anjeun Nuh lakum pikeun anjeun alaina ka kami sadayana min fadli tina keuntungan tina keunggulan tina fadilah sateu nguntungkeun maneh mah datang ka dieu teh gitu bahkan cek umat kafir teh waktu sarita nyariosna ka Nuh nadun nukum prasangka kami mah anjeun teh Nuh cek umat kafir kadzibina kalebet jalma-jalma loba bohong cenah anjeun mah tukang bohong ka Nabi Nuh. Jadi ditolak mentah-mentah waktu sarita Nabi Nuh dakwahna ku umat-umat kafir jahiliyah dina mangsana Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh anu dakwahna 800 tahun langkung ngankur kengeng umat kengeng jamaah 83 urang. Jadi kalebet Nabi Nuh 84 naik karena kapal perahu bahtera na Nabi Nuh. Waktu sarita ketika datang banjir anu agung sadayana dunya dikepung
ku banjir dilebetkeun sadaya sasatoan kalebat parahu Nabi Nuh kecuali putrana anu disebut Kan'an oge teu daek iman teu daek ngiring ka Nabi Nuh sehingga tertinggallah Kan'an anakna Nabi Nuh digeruan ku Nabi Nuh oge arkam ma'ana ya bunaya arkam ma'ana ka dieu milu numpak jeung bapa da mung marek macenah rek naek wae kana gunung da gunung lagi luhur ieu ternyata gunung oge kaliputan ku cai limpas sadaya dunia teu aya nu disesakeun hingga Nabi Nuh salamet jeung kaum-kaumna Nabi Nuh anu 83 urang oge sasatoan sapasang salamet tepi ka saatna barakallahu li wa lakum engke aya kisah anu kapayuna di mana terdamparna Nabi Nuh iraha terdamparna kalayan disalametkeunana di daerah mana ku Allah eta kapayuna aya kisah Nabi Nuh anu salengkapna mugi aya manfaatna dinten ieu barakallahu li wa lakum sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.